Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Peting harita manjak teh nepi ka tabuh salapan lantaran kaburu breg hujan. Sajroning pahibut ngentepan parabot sararea kukulutus da puguh can menang pangalungan pisan. Katurug-turug hujan teh siga nu ngaheureuykeun teu ku hanteu geus buriak nu lalajo mah ngarampih ka saimah-imahna rat bae raat hujan teh taya urut-urutna. Sararea cucat katepas daharita manjak teh di buruan imah tua kampung. Obor nu dipake nyaangan palataran gegeburan telilapes parem diheureuykeun angin. Repoek sakuriling lembur sararea teu bisa ngaromong. Mitra 12 urang kabehna rombongan teh. Pamingpina Mang Juheb, sinden limaan, kasup lanceuk Darman, nu katelah Caawang, minangka Sri Panggungna. Kang Sairin bodorna nalah si Jalakatuk di unggal desa nu geus kungsi katincak mah. Darman tukang kendang ngaganti Kang Sahmid. Manehna kapaksa balik ti heula karengas dengklok gering. Sukuna barareuh urut aprak-aprakan lempang jauh. Mitra kaum dangu gek Darman diuk ditepas pangsisian. Suku belah katuhu nincak kana golodog. Tulang tonggongna karasa menyecep asa ditangkodan ku es batu. Awakna teh tuda ukur dibungkus ku kaos kurung bae salancar. Angin ngagelebug taya ras-rasan. Caawang nyahoeun Darman adina katirisan pel numpangkeun leungeunna kana tuurna bari ngaharewos. Tiris man. Nya tiris ce. Walon Darman. Dina buntelan aya samping aja hiji deui. Cokot geura. Di mana tadi ditendana buntelan teh? Ditanya teh Darman teh ngomong. Kusabab pikiranana keur anteng mikiran poe isuk. Pantesna sararea ge kitu pang teu ngaromong teh keur mikiran poe isuk. Tuda nu nangtukeun poe isuk teh sasat peuting harita pikeun Darman mah mun peuting harita teu bebeunangan nasib poe isuk geus kaerong bakal ngongkrong. Mitra Darman nyoba-nyoba nangkep tuur. Sirahna geus karasa berat hayang gera-gera dianggelan.
Lila naker mapoek teh berai caang di tengah imah. Dapanto dibukakeun sadengkakna. Pribumi tua kampung tea tetulus ngalengkah ka tepas nyahon pasasedak ku 12 jelema kitu atuh sasat sila teh sirikna tepat tepung tuur. Sararea kekereceman kacaangan teh lila teuing mopoek gek pribumi jeroen panto. Tong taingan hujan tehnya. Cek tua kampung. Gede hento. Nya harianon. Omong Mang Juheb bari ngarongkong tampekan pribumi. Sakur nu dadeket milu ngarongkong, nyut-nyot arudud, salaksak sengit bako mole, maniges asa nyerebung tina irung Darman sorangan. Rek milu ngarongkong era tungtung namah manyun bari ngusapan gado. Sajroning ngobrol panon pribumi maling-maling ngareretan cekarti pamajikan Kang Sairin tuda saha nu teu daek panasaran enjo beungeut camoho ku wedak kitu bibir urahak halis ngajarapat kenca katuhu sagede-gede curug. Ari tarang bentengar komo da anak nyisiran teh cekarti masuk disedot teuing ka tukang. Tina sorot panona bisa dipastikan pribumi teh tepati resepen. Tapi bisa nyumputkeun anak saliwatan mah teusing kaciri ngan Darman sorangan kawasna nu tenget mah. Ti beurangna keneh oge basa keur di kantor desa eta tanda-tanda teh geus katembong kalemengna. Manehna siga nusungkan nampa basa dikumahaan kulurah teh mana komo sanggeus kanyahoan mah yen eta tua kampung teh hirupna nyantri. Ari jelema nu laleket kana agama teh nya piraku daek nanggap doger da doger mah ngaranna ge doger daek soteh bubuhan tugas ti lurah wae meureun kitu ceuk pangrasana mah atuh ceuk agama kaasup kana amal ibadah kasasama kaula. Salah lurah lebah dieu nama. Naha mang milihkeun teh betua kampung nu eta. Padahal basa di kantor desa teh tua kampung aya opatna. Pedah jalma cukup meureun jeung kaitung pang percekana di antara nu tilu deui mah. Diplomatis dina carana nampa jeung gahar caritaanana. Harita ge ngobrolna teh bener bear naker nembongkeun parangi nu hade hate punten. Tapi Darman teu ngabandungan tunduh celik kenca katuhu geus ngengengan bubukana teh awe kabandungan anak teh manghanjakalkeun ku hujan jero-jero nama hanjakal teh hanjakal ngan saparalak meureun da sararea ge kasebut tukang tani mah tidak mangsa halodo entak-entakan kawas harita mah taya deui nu jadi pangimpianana berang peuting iwal ti hujan. Hujan ngagebret guntur nu disebut hujan panyawahan teh beda jeung kahanjakalan Mang Juheb atawa kahanjakalan Kang Sairin. Manehna mah hanjakalna teh lantaran rejeki peuting harita teu kaala gara-gara hujan saparalak. Darman nyuuh kana ti kelanturna. Mitra kaum dangu mun teu kasapi hujan mah pirameo naker peuting harita teh nu lalajo rereana budak ngora pantar-pantar Darman wae. Nu kitu teh alamat hade pikeun tukang doger mah bisa dipastikeun bakal hujan pangalungan teung-teungeun hujan atuh make miheulaan.
Jung Darman cengkat bari nenjo susuguh keluar. Breh katempo aya kulub jagong sa baskom gede jeung papais satampah. Bisa jadi papais jagong, dapiraku papais tipung mah galede teuing. Darman beak 2 gelempeng jagong teh. Papais hui beteung rada jempe. Kusiwal caawang maut roko jarum sasiki tina dada kabayana. Song diasongkeun ka Darman. Panon Darman cenghar deui. Bari ngalepus udud, Darman mencerong beget Mang Usrin, tukang rebab nu diukna kabeneran pahareup-hareup. Kulit beungeutna geus lilipitan, umur geus nyedak kaburit, pipi kemong, buuk bodas geus patengah, dimunian karepus rabet sisina. Nilik umur mah manehna teh geus meujeuhna mikir-mikir pipadungeun. Teu pantes ancelang-ancelangan di lembur batur, tapi meureun ceuk pamikirna arek pantes arek henteu, da beteung mah teu beunang dipapantes, beteung mah tara beunang dibebenjokeun. Ana di lembur sorangan teu kacocokan, rek kumaha deui iwal ti kudu daek jarambah neangan sih piwelas ka lembur batur. Nepi ka peuting harita geus 12 poe Darman ninggalkeun lembur teh. Indit ti rengas dengklok badarat ngabring nepi ka stasiun Karawang. Tidinya megat kareta sore gerobak Jakarta nu ka Bandungkeun. Turun di Padalarang geus poek wanci Isa. Tah isukna mimiti jajah-jajah lembur teh. Unggal desa di tepungan lurahna susuganan daek nyambat. Aya maksad nanggap doger Mang Juheb nu dikaharepkeun teh minangka pamimpina. Unggal lurah nu ditepungan rada-rada godeg tuda ana disidik-sidik mah dina zaman harita hirup sarwa susah teh lain di lembur Darman wungkul rata-rata di mana-mana. Tapi akhir-akhir nama meh unggal lurah teu burung kaolo bubuhan perceka nu nyarita turug-turug menta buruh teh tepati gede ukur menta dahar sakali jeung nurut sare sapeuting keur welas ngalungan. Teuing naon lantaranana Darman meuli bako mah ceuk Mang Juheb rek menta ti luar wae susuganan aya nu welaseun kitu daek ngalungan. Darman sok ngarasa hina ka bina-bina unggal ngadenge kekecapan Mang Juheb samodel kitu teh. Padahal teu kudu kitu. Da pikiran kitu mah memeh Jung oge kudu geus leungit komo mun lurah nu disemahan teh ngararetna beneran ka Darman mani geus asa pok we ditompokkeun kana beungeut. Si lain mah lain taya pigaweun pangadulan awak ngora siga kitu geus hayang disangkopet daunkeun jeung nu rarempok. Piraku teu kuat ngabedug macul atawa buburuh mung manggulan peti di palabuhan mah. Kitu cek rasaan Darman dina mangsa harita. Darman sok miheulaan tungkul mun direret teh rumasa tuda nya ngora keneh jeung jagjag antukna ngagarenyam sajeroning hate minangka ngabela diri. Ah kuring teh lain embung digawe kana naon atuh da sagala ge pugag. Ari di lembur nya saha nu rek muruhkeun ngabedug atuh da kabeh ge pasawahan teh gagar ngabaket tra kawas buruan sawah bapa ge sarua diculkeun sote ngadaguan hujan panyawahan. Ceuk dirina ngagarenyem ngomong sorangan. Mitra harita basa barang Jung Darman ninggalkeun lembur beaknya resep milu manjak teh tuda ti leutik langka liar jauh indung bapana ge teu ngidinan tapi caawang merod wae pokna keur naon ulu kutek di lembur oge da sawah can meujeuhna pigaweun anggur neangan pangalaman mengpengora kitu. Ana lanceuk Darman diidinan geus tangtu Darman ge milu danya ge saluhureun caawang teh da puguh awewe komo mun ngingetkeun yen manehna teh rangda ari randa ngora teh teu kaop ngaringkang sok jadi obrolan barudak sunihin. Basa pisuk piisukaneun Jung Indi teh bapana kungsi ngagarandang heula
Kade lancek maneh Darman. Jeung sing ingat waktu balik ya. Ulah kalalan Joanan. Hujan panyawahan geus tareh cur kapanan. Mun maneh elat balik pasti urang magawe teh kaboler. Darman janji niat balik mun hujan panyawahan geus cur. Ngan oro kaya pangaresep bawain di teh leungit dina peuting kahiji keneh. Di salah sahiji desa mimiti manjak teh di buruan imah lurah. Sajerone ngagoongan Darman teu kuat tanggah. Lebah dinya nama sahanut luas tuda. Piraku tega nenjo lancek sorangan sasa tidak gangkeun. Direnceng-renceng hareupeun umum. Leungeun ngepiak, bujur digiyen-giyen, tincak suku dikucak kacek, nuturkeun turuk-tukna sora kendang. Persis siga nuker mopok galengan, bari teu eureun-eureun ngelak. Kolear cesamlah nempas, lain kolear ketang, koceak meureun da sorana teh sirikna teu beberebetan. Keur nu lalajo nyurakan matak era nu ngarebaban. Tinu poek belah kulon kadenge nu beberelean, niron-niron sorambe. Tambang cenah ceuk ti belah kaler, pada raong saur manuk di barung ayeuh-ayeuhan saleuserian. Rei banget Darman beureum, si sindiran teh geuwat ditempas deui ku lanceukna. Jep nu surak jempe, wur nu ngalungan ti unggal juru. Tetela lain bogoh kana sora, da sora Caawang oge teu halimpu teu sing. Ngalungan soteh bane aya pangarahan, juljol nurek ngadangdanan, maju ka tengah palataran. Aya nu makekeun karepus, aya nu meulitkeun sal kana beuheung, nu makekeun jas atawa sarung, malah dina peutingan katilu mah teu eleum-eleum anak kalawang teh, aya nu ngalungan calana. Pake cenah, bari pating corowok. Mitra kaum dangu, harita Caawang katingali mandeg mayong. Gugup asa dipocongok ku nu lalajo. Rei beungeutna mani asak bagating ku era meureun. Nembres pisan da harita mah dicaangan ku patromak. Meunang ngahaja nyadiakeun anak pribumi nu lalaki. Caawang rarat-reret ka tukang menta pertimbangan sadarea. Mun kedal mah meureun, kumaha ieu teh pake entong? Mang Juheb ungeuk, Bikarti ungeuk, bari pokna pake we nyai cenah. Nurek mikawalas eta teh kitu. Reret Caawang parat ka Darman. Tapi Darman gogodeg. Nempo adina kitu manehna nurut kawas nu ngarti yen godeg Darman teh di barung amarah. Sup deui ratusan nu geus dipaut teh diasupkeun deui kana saku calana teh tuluy dipulangkeun ka jalema cunihin teh. Make rengkuh nu mamandapan pisan, nu kapulangan calana katenjo jamotrot. Tapi sidik siga semu era da puguh pada nyaleungserikeun. Awewe mah rea nu kukulutus sagala minangka mangkarunyakeun ka Caawang, nyebut-nyebut lalaki teu onyeh jeung teu uyahan. Mang Juheb geus ret deui ka Darman, bangun sabar pisan, kolear Caawang sisindiran deui. Unina sanes nampi ka pangasih cenah jungjungan, berat nyuhun berat nanggung kadar abdi nu sangsara engkang mah kuteung teuingeun. Omongan-omongan tigigir ti sisi matak resag kana ceuli, kumadek bisana notorekeun maneh. Tudah unggal manjak ge lain di podium, tapi di buruan. Ngomong goreng ngomong alus teh sirikna teu bahe kabeh kana ceuli Darman dina mangsa harita. Di labarnya awak salus-salus make didogerkeun, ceuk saurang lalajo. Padahal keur dewek we nya. Tembal nu sejen bari seringeuna. Dewek maresep imutna euy kempot. Teu penasaran mayar gocap oge. Asal dibere ngaragap.
Bodoh polo teta. Kumaha kitu? Ngan ukur hayang semat karagap maneh teh. Nu disebut bodoh seri nyikik. Ilikan. Bujur namanya dampak gitu euy. Gupayan euy. Aja keluar. Cudihin si laing mah. Wani si laing gope saeuting. Gope mangan 3 leteren beureun. Resep awakna dewek mah euy. Donto euy. Saha ngaranna nya? Ngaranna saha ngaranna? Piraku teh nyaho. Pepotongan dewek pan eta teh. Yeay. Pulung ku dewek. Cenah bade ger kadenge nu sadeuri. Rangda euy. Murah lah rangda mah. Nyawanan si laing. Tah salakina aya. Omong nu sejen rada ngaharewos. Mana? Ceuk nu penasaran. Tah, nu ngarabab. Barakatak teh nu seuri mani onder. Ari nu diseungsarikeun mah tukang rebab teh Mang Usrin. Tungkul we kana pangeset. Pipina mani kamong wae. Sieun salah ngalagu. Oh, piraku. Cek nu saurang deui bari nahan piseureun. Aki-aki atuh eta mah. Ho. Cenah atuh ger sararea seuri deui bae. Mitra basa Darman keur jongjon nakolan kempul kungsi anu wani nepak tak-takna bari ngaharewos jeung ngasongan rokok. Jang boga salaki eta teh. Darman ukur unggek bari nenjo semuna nu pika sabaleun. Nu mana salakina? Pokna bari reret. Abdi tembal Darman teu eleum-eleum. Dikitukeun mah manehna ngabeong-beos. Teka tenjo deui cukang irungna. Darman manggih dedengean kitu teh meh unggal manjak. Asa kuteung teuinganeun teu pisan ngaragap angeunna. Komo mun geus naek kana lagu ngarayuda. Darman masok rajeun ngalimbah. Nenjo nasib nu jadi lanceuk tada teuing mun indungna nyahoeun. Moal teu dirawu manehna teh dibawa balik. Sajroning ngarayuda teh Caawang ngucrak-ngucrak pipiti bari ngulingan lalajo bari terepeh kakawihan. Cuakna teh eta kabarudak ngora. Disampeurkeun teh kalah mayar ku harewos bari terus ting laleos kanu poek. Tinu poek pating garupai. Ku urang ge pasti kacipta. Piraku tega Darman nyidikeun nu jadi lanceuk kaluar tinu poek. Piraku luas nenjo Caawang dihina kawas gitu. Tapi Darman teu bisa majar kumaha. Darman ukur bisa ngaruk, ngeluk sapirang-pirang lila bari teu boleh mikir-mikir. Saha nu salah atuh lebah dieu teh? Nah maranehna nu ngalungkeun calana teh atawa nu ngagupayan tinu poek teh atawa nu ngomong 500 sapeuting mun dilenyepan dibulak-balik tetela pangna maranehna wani kitu teh lantaran nyaraho yen lanceuk Darman teh awewe doger. Ari doger teh apan ngaranna oge doger. Sasat bongan lanceuk manehna nu ngamumurah awak sorangan. Mun kitu salah lanceukna. Tapi Caawang ge dan niatna mah lain rek ngamumurah diri. Kikituan teh kapaksa ku pangajak zaman. Alam kiwari sarua susah hese di geleunana.
kaum dangu. Cek pamikiran Darman harita. Mun ngadoger diharamkeun nyagera tuduhkeun atuh kumaha jalana nu teu matak hayang dahar. Mun ngadoger dianggap pagawean hina geura bejaan atuh kumaha carana sangkan Darman eureun ngadoger. Teu perlu dituduh hina ku batur, da sabenerna mah diri sorangana oge geus rumasa. Pangna Darman teluas nejo lanceuk diciuman batur oge tayalian lantaran rumasa. Ngan nu weleh teu kaharti teh kudu dipikiranana nyaeta lanceukna teh. Dari Caawang mah pikiranana teh siga teu nepi ka lebah dinya. Siga nu teu ngarasa walurat hirup kikituan. Malah basa diharewosan oge diocal-ocal diajak balik. Batan daek ieu mah kalah malik ngosol. Ngupahan ku duit kawas ka budak satepak ka Darman teh. Ku kituna beuki lila niat hayang balik teh beuki nyadak. Komo sanggeus aya kajadian ributan mah. Dina peuting kasalapan eta kajadian teh. Ari caritana kieu. Harita Darman saperi umpi keur manjak di Lurah Jaya, Lurah Desa Kerta. Tereres manjak pating goleah di dapur nu meunang nyadiakeun pribumi. Sararea nungtutan sarare. Caawang gigireunana manidug saksare tibra bawaning ku capek. Mang Juheb kadenge sorana keur ngobrol keneh jeung pribumi lalaki di kamar tengah. Beuki lila ngobrolna beuki laun, Darman harita geus lalenyepan rek reupisan. Teu lila jorowok aya sora ngagero. Barang ngadenge nu ngagorowok teh jero imah, Darman harita serikna ti buburanjat. Korejat hudang, sidik sora awewe, tuluy ditema ku koceak jerit. Disusul ku dogdag sadanu keur pahibut. Ngabubat babit paneungeul, gebrug sora panto hareup dibantingkeun. Breh weh, Mang Juheb notogkeun maneh ka dapur. Darman, pokna hari weus-weus. Gaingkeun batur gawat teh. Urang kudu ingkah teh dieu ayeuna pisan gawat. Aya naon? Cek Darman ngadeg-deg begating ku rewas tuluy ngaguyah-guyah lanceukna. Cek, Caawang, hudang cek. Buru gawat aya riributan. Cek Mang Juheb bangun teu sabar. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Kabuktian pisan omongan Mang Juheb teh. Nya wae aya riributan pribumi teh sing horeng parasea. Pamajikanana Neng Terewelang nyisia salakina bari kokoceakan. Pasea gede jigana. Mun tatanggana nyadaring keneh mah pasti matak genjeleung salalambur. Sudarman atawa Darman nyeleksek Mang Juheb hayang nyaho lantaranana, tapi manehna bungkem nyaho soteh peuting pagetona. Ti Cekarti cenah harita lurah teh kapergo pisan ku pamajikanana keur nyeleksek Caawang ka Mang Juheb. Gejulna teh ku Mang Juheb dilayanan deui. Nyebut-nyebut teu boga salaki, nyebut-nyebut gampang jeung nyanggupan Mang menangkeun. Ari lurah teh ada puguh lalaki, komo dihatean kitu mah. Mun peuting harita keneh nyahona, Darman geus moal inget deui disaluhureun. Pasti ngalajur nafsu ngiprat beungeut Mang Juheb nu geus karijut. Tuda asah ngahina kabina-bina ngareken lanceukna awewe dagangan. Dina keur mejehna sarare tibra,
Darman ngarongkong tak-tak Mang Juheb. Tuluy diguyah-guyah. Manehna teu sare. Ku Darman dipelong beungeutna pirang-pirang lila. Ngeluk bangun tarima kana kasalahanana. Juheb, Cek Darman, sorana ngageter nahan amarah. isukan dewe kerek balik ka lembur. Jeung cawang tangtu. Pek teruskeun aprak-aprakan sakarep anjeun. Kuring bosen. Bongan anjeun teu beunang dipikarunya. Mun kuring tega sabenerna ti peuting ka hiji keneh oge kuring geus niat balik. Ngan ka erong. Tanpa lanceuk kuring anjeun moal meunang pangalungan sabadak-badak acan. Bisa naon anjeun aprak-aprakan bari teu meunang duit, ha? Kolot dina beung munding anjeun mah. Kolot dina beung munding sasat kanu maraban nepi ka luas rek jual. Sabaraha ditawarkeunna lanceuk dewek teh, ha? Digitukeun Mang Juheb teu nembal sakemek-kemek acan. Diukna cendekul, kawas nu keur siduru. Mitra kaum dangu Darman, lila-lila teburung pepes sorangan amarahna. Ari teu dilayanan mah jeung kalah hatena nu beuki parna nalangsa ku omongan-omongan sorangan. Tanpa lanceuk kuring anjeun moal meunang pangalungan sapadak-padak acan. Ret Darman kanu keur sarare tibra. Nyampak geus nyalegrek awahing ku cape. Ditetep sajongjongan hiji-hiji. Rei rasa karunya nyah teuing. Maranehna ti mana manggih milik mun ditinggalkeun teh. Komo basa nampo Mang Usrin mah nunggal sare taraleso ti kerpusna. Ari Cekarti sarena disarung lalaki. Ce Salmah ngaringkukan budak. Kang Sairin sarena morongkol. Leungeuna duanana didempet ku ti kelantur. Cesawiah eueuh nu ngaringkukan da Kang Sahmid balik ti heula. Ciawang ngalonjor pangsisina gigireun tempat Darman. Dadana ngaliglag teu kasimbutan. Bohono keureut beungeutna buleud, kulitna hejo carulang, bibir galing pangbibita lalaki. Buukna nu hideng meles ngarumbay ke kakedangan. Kulit awakna luwis mulus ngagelempong hejo carulang. Danya oge cawang teh anak patani tarabet dipantrang di sawah. Tara dipentrang di sawah maksud teh ukur nganteran atawa bebenah di imah. Komo keur boga salaki keneh mah tara pisan digetrik-getrik kana gawe ku indungna teh. Ukur ngurus awak we wungkul ngan nasibna we nu can mulus teh. Ngora-ngora kudu geus ngalaman randaan 2 kali. Ari mimiti teh ka anak juru tulis boga salakina teh. Tekung si Hade da puguh diadu-adu ku kolot. Kadua kalina Kakang Suparta guru anak Haji Yahya nu kasohor Haji Beunghar. Tawet deui wae lantaran kolot-kolot itu teu satujueun pedah Bapak Ciawang patani leutik. Tayohna Kang Suparta teh gede keneh duriat, tapi banget nurut kanu jadi indung. Da ti barang berat nyerahkeun oge, manehna teh tuluy buang diri, abur-aburan cul kana gawe. Kitu deui Ciawang, kawas betah rarangdaan, unggal nu ngahalaran di persabenan. Ana disedak-sedak ku indung kalahing we ceurik, bari sindir sampir kanu maksa. Pokna teh ari emak kawas tengora heula kitu. Pulang anting ka balai nyungcung mah gampang. Nu hese teh cenah lalakina nu cocok jeung hate. Piraku ari unggal lalaki kudu dibere ngasaan mah. Da awang teh lain buah ngora.
harita indung Darman tara ngomong-ngomong deui. Cawang jadi tekaopan. Deket-deket kana goreng adat. Tepaya mun aya pamenta dihulag. Geus lain dikieuna we adat-adatanana teh. Diidinan milu ngadoger oge taya lian ieu alasanana. Mun teu kitu mah jajauheun teuing kana diidinan. Da indung nage piraku teu nyahoeun kumaha hirupna jadi tukang doger. Aprak-aprakan teu puguh laku, meuting di mana aya nu meutingkeun, manggi dahar sakasampeurna. Hirup kitu piraku disebut alus. Pantes mun rea nu nganggap hina oge. Komo mun urang sorangan nu ngajalanan. Atah pikir kawas Mang Juheb eta masasat ngahaja hirup hayang dicacampah batur. Harita ge basa ngawaweleh manehna. Darman meh-meh teu kuat nahan amarah. Untung manehna teu ngomong basa budal kakeheulna teh. Antukna bet jadi timbul karunya. Pang-pangna lantaran nenjo nuker sarareti bratea. Kukituna nepi ka isukna Darman tetulus balik. Najan hatena geus lila miheulaan ti anggalna. Antukna mah daek teu daek kudu maksakeun maneh nuturkeun deui pangolo Mang Juheb. Ngan kakeheul mah teu punah-punah. Nyugak wae sajeroning atina. Boga rasa lanceuk nu sakitu gamulengna ditatawarkeun batur rek dimumurah sajajalan. Mitra kaum dangu nya akhirna mah anjog ka lemburna tua kampung nu nyantri teh menang idin ti lurahna manjak teh sapeuting bari ngajangjian yen mun menang pangalungan ti nu lalajo kurang ti 1000 rek dijejegkeun tina kas desa. Harita sararea banget nganuhunkeun pisan ngan hanjakalna teh aya-aya wae. Kaburu breg hujan tungtungna peuting harita teh dituluykeun ku ngobrol wae jeung pribumi. Darman mah teu pipilueun. Ari Caawang ngeluk siga anu keur dipikiran. Dihayoh-hayoh ku pribumi istri ditawaran papais ukur godeg. Kang Sairin ngagorah ngadongengkeun kaayaan lembur sorangan. Begitu semangat we ngobrolna teh da susuguh ti dapur sor deui. Mimiti nyaritakeun pasawahan rengas dengklok nu upluk aplak. Tuluy ngadongengkeun halodo. Harita nu geus meh 10 bulan. Tuluy nyaritakeun bujan panyawahan. Nyaritakeun Caah Karawang nu mawa malarat jeung walungan Citarum nu ngaguruhna geuman. Mun pareng Caah Rongkah lucu dina keur nerangkeun gili-gili pek mehna ngarendengkeun jangal jagong 2 curugna pepeta nerangkeun kumaha carana beungeut Caah mimiti nembagan tonggong gili-gili jeung lebah mana-manana biasana gili-gili teh bobol. Barabat deui ngadongengkeun Caah Karawang nu sok hanjat katepas atawa ngarendem suhunan sarta tara saat ku saminggu. Pare koneng kakeueum lepak ditaratakeun saeur pindah deui nyaritakeun usum halodo nu ngalantarankeun sawah Karawang ngabetrak kawas cadas. Tuluy ngadongengkeun usum panen nu rata-rata parena teu baretaheun di leuit jeung paceklik Karawang nu sok nyekek beuheung rakyat kasup beuheung manehna tangtu.
Mitra kaum dangu, pribumi siga tenget naker ngabandungan anak teh. Komo pemajikan anak mah make jeung kekacerek segala rupa. Kang Sairin asa ditabeuh, tapi tungtung namah eureun sorangan. Panona Cileuyeut geus teu kuateun beuntak. Angin leler, bentang baranang, langit biru bersih taya tanda-tanda mantas hujan. Simpe sakuriring lembur, iwal sora nu batuk ti imah nu pahareup-hareup. Ngeh keh kawas boga kasakit batuk eungap. Tamat ngobrol sararea pating goleah di dapur, nu geus meunang ngamparan pribumi dugsek hiji-hiji disekekan jurig tunduh. Darman teu daek kreup. Kalah guling gasahan, pitunduhan leungit ngadak-ngadak. Sajongjongan mah nangkub lain, ditangkarakeun lain. Ngaharang pirang-pirang lila, hatena mah rame noroweco. Balik-balik, hayu balik. Anablak nyang gigir tesirikna padu irung jeung cawang lanceukna. Da marehna ge nyang gigirna teh nyang hareupan ka manehna. Leungeunna nu kenca ditikelkeun labah siku, dipake dadampar sirah luhureun anggal. Dampal leungeun nu katuhu numpang kana samping kebat nu ngalumbuk lebah dadana. Kawasna teu kaburu disimbutkeun. Tapi ari disidik-sidik mah tina ambekanana cawang teh kawas can sare najan panonna peureum oge. Pirang-pirang lila diteuteub pamenteuna. Cek, Omong Darman dalaunan. syukuring mah urang teh mending balik wae atuh. Bapak bisa riwangeun. Cawang usik, sidik can sare. Geus kitu mah pok deui Darman ngomong. Bisa jadi ayeuna ge geus ngarep-ngarep balik. Najan urang bisa dahar oge sajeroning kikian teh. Sasat bari nyang saraha teh kolot. Komo emak mah. Euce ge nyaho sorangan sakitu nyaheunana ka euce teh geuning. Pantasna teh geuning geus lango deui meureun nempoan urang. Euce piraku luas mun ningali emak nepi ka kitu. Sok leuheung basa mun dibarean cager wae kumaha mun ti sajung urang teh emak tuluy brek gering. Meureun sanu pinguruseun. Jeung sabenerna mah kudu ngarti sorangan we naon sababna kuring marenyeng we ngajak balik teh. Ku euceuk ge karasa tangtu korban rasa teh sakapeung maleuwih nyasak diri. Manan teu manggih dahar atawa teu ganti pake. Mitra ngadenge omongan adina samodel kitu nyah cawang beuntak. Darman jempe ngadaguan walonanana. Lila naker rek ngomongna teh. Awas mikir-mikir pikecapeun. Dampal leungeunna ngaramesan samping tea kawas nuker meres parud kalapa. Panona ngembeng ku cimata. Darman, omongan Darman ku euceuk ka harti. Malah najan tadi kadalkeun oge geus kasakuan ti kamari ieu. Tapi sabalikna aya nu nyangkaruk di batin euceuk. Nu teu kateleuman ku Darman, moal-moal nepi ka kateleuman. Komo maneh lalaki, najan indung sorangan oge moal bisa Darman. Moal bisa. Moal nepi kateleuman. Iwaltiku sanasib jeung euceuk anu ngarti teh geuning nang tunggalang layung nguluwut samaga hate. Da duri atuh waleh manteng wae ka anu diarep-arep balik. Satadina euceuk daek kikieuan teh itung-itung tatambah, tapi geuning menan cager kalah kanceuh teu beunang dipapalerkeun. Si horeng leungiteun salaki mah teu kali 10 balalaki teu beunang disisilihan. Darman reuas nenjo nu jadi lanceuk langsung nyuh teh. Leungeunna ti papareket mun tangan anggal cawang pirang-pirang lila nyegruk ceurik bangunna langsa ka bina-bina.
Jeng Darman cengkat, Cawang diguyah-guyah. Anak eureun cerikna tuluy mayah nage cengkat pok ngomong bari jeung peurah. Darman, apal kene kana samping ieu? Darman nyidikeun samping kebat nu ti tadi dikakawak teh. Nya geus tangtu apal keneh. Wit udang warna gambir kolot. Eta teh samping bawa kawin Kang Suparta. Nu ngan tinggal hiji-hijina. Sanggeus Darman unggeuk Cawang teruskeun deui omongna. Man, penting mangkukna Kang Suparta teh kaimpi balik. Dina hitungan harita teh euceuk keur ngapiak we ngigal pirang-pirang lila. Anak tangga manehna geus ngajanteng hareupeun. Kawas nu geus lila ningalikeun. Ngajangjan bari nangkep harigu. Awakna begang, kanyos. Buukna maut terapih jiga sasari. Gabruk ku euceuk dirontok di galentor. Anehna teh manehna bangun nu teu sono. Tina sorot panonna Sidik katingali ngeueum amarah. Euceuk teu kuat neuteup. Buluk tapak deku ngagalentor sukuna. Suku nu keur ditangkep, dicengkatkeun. Kang Suparta nu kangan. Tadi toleh ajan euceuk jejeritan. Leungeun euceuk sababaraha kali dikepeskeun. Tapi dina hitungan teh euceuk teu boleh muntangan. Ngadenge kitu Darman ngarahuh ras kana harti impian. Iya tapi kan euceuk mah hiji tanda yen euceuk kudu gewat-gewat balik. Euceuk geus moal beunang ka olo deui ku Mang Juheb. Geus ilig isukan euceuk niat balik ka lembur, moal beunang di halangan, najan nempe ka Ira oge. Kang Suparta moal waleh didagoan. Ngadenge kitu banget ku panuju kana tekad nu jadi lanceuk. Darman teu kuat nahan surakna hate. Gabrug Cawang dirangkul. Sajeroning nyuh kana tak-takna geus kasawang. Sajeroning pikiran indungna mapag bari nyeung cerikan. Bapana ngabadaga napakan tak-tak. Kasawang mun hujan geus cur, sawah ngahgar bakal ngemplang kacayan. Meunang ngangler di tanduran, sanggeus tandur gede pare. Sore-sore haringan, mapai-mapai galengan, ngadangguan poe panen. Tapi geuning hujan panyawahan teh becancur wae. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat.